anu ngaranna Prabu Tapagung. Anjeunna marentah Karajaan Pasir Batangkalayan Arif tur bijaksana, boga 7 putri gelis anu ngaranna Purbararang, Purbadewata, Purbaendah, Purba Kencana, Purba Manik, Purba Eni, saring Purbasari. 5 diantarana geus nikah sarta jadi permaisuri di Karajaan Sajen. Purbararang geus boga tunangan anu kacida tampan tur gagah perkasa, ngaranna Raden Indrajaya. Bararang teu satuju kana kaputusan bapana. Anjeunna ngarasa yen dirina anu leuwih pantes. Ku kituna Purbararang nyaritakeun hal eta ke Raden Indrajaya sarta aranjeunna nyusun rencana licik pikeun nyingkirkeun Purbasari. Iya tuh bisa dibiarkan, kuduna urang anu jadi ratuna. Haha, ulah hari wang Purbararang, urang boga rencana pikeun nyingkirkeun Purbasari. Purbararang sareng Raden Indrajaya nyuhunkeun bantuan ka dukun sakti. Isukna aranjeunna ngahadiran dukun eta. Urang hayang jadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Kumaha carana supaya Purbasari bisa diusir tina kerajaan? Aing bakal ngomongin Anjan, tapi naon baru karena pikan aing. Urang bakal nasihan duit sabaraha wae anu anjeun butuhkeun. Yang geus aing bakal nyieun Purbasari kata Rajang Kasakit, sangkan diusir tina karajaan. Hatur nuhun, Mbah. Keesokan harina awak Purbasari pinuku bintik hidung. Aduh, nana kuring kieu. Lobak bintik hideung. Kasempatan ieu teu disia-siakeun ku Purbararang. Anjeunna gawat ngahasut bapana sangkan Purbasari diasingkeun. Bapak, kuring ngarasa Purbasari kudu diasingkan. Anjeunna kata Rajang kutukan sabab melanggar hukum adat. Nah, bener anu anjeun ceritakeun. Iya, Bapak. Akhirna sang Prabu kapangaruhan ku hasutan Purbararang. Anjeunna marentahkeun pati sangka nyandak Purbasari ka tempat anu jauh. Pati ka dieu, Terus paduka aya perintah naon? bawakeun Purbasari jauh ke kerajaan. Terus paduka laksanakeun. Sabab kitu, Purbasari hirup nyorangan di pondok alit di tengah leuweung. Sasatoan di leuweung jadi sobatna. Sasatoan eta kacida bageurna tur sering ngabantosan Purbasari neangan buah-buahan. Dina hiji dinten, waktu anjeunna keur ulin sareng sasatoan, ujuk-ujuk datang seekor lutung anu ngabogaan banget serem. Ampun lutung, jangan nyalakakeun abdi. Ulah sian, abdi moal nyalakakeun anjeun. Abdi nyaeta Buru Minda, putra Sunan Abu Tih Kahyangan. Abdi ngalakukeun kasalahan. Abdi dihukum dikirim ka bumi ku wujud ieu. Abdi ka Bapawah di leuweung ieu. Loban lutung, Purbasari jadi ngarasa tenang. Anjeunna oge ngawaonohkeun dirina tur nyaritakeun asal-usulna. Akhirna aranjeunna silih rerencangan. Purbasari nyebut lutung eta lutung kasarung, anu artinya lutung anu kasasar. Sanggeus papanggih jeung lutung, Purbasari jeung lutung sok ulin bebarengan, dahar babarengan jeung sok babarengan. Tetel abu di dieu langsung segernya. Enya tangtu sabab asalna tina langsung pangkalna. Dua-duana boga nasib anu sarua. Dua-duana dialungkeun ka leuweung. Purbasari jeung lutung kacida mikaresepan jeung sok ulin babarengan. Sabalikna Purbararang deui senang sabab manehna baris jadi ratu. Abdi bakal jadi ratu di kerajaan ieu. Pati, geus anjeun tempatkeun Purbasari di tempat anu jauh. Atos Pak, kuring tos nempakeun Purbasari di leuweung nu jauh. Dina peting bulan purnama, lutung kasarung memohon ka Tuhan Nu Maha Kuasa pikeun nyembuhkeun penyakit Purbasari. Permintaanna dikabulkeun. Dinten sang pati datang ka hutan keur ngajenguk Purbasari. Sang pati oge bagja pisan ningali penyakit Purbasari geus sembuh. Manehna ngajak Purbasari keur balik ka istana tapi Purbasari nolak. Putri Purbasari, hayu urang balik ka istana, mana ibu putri geus sembuh. Sang pati nyaman tinggal di hutan. Sanggeus jeung di jurung, akhirna Purbasari narima ajakan ti sang pati. Nyanggeus pati abdi hayang balik ka karajaan. Prabu Tapa Agung rawas ningali putrina geus cager tur gelis deui.
Iya Purbasari, anjeunna geus cager. Iya Pak, lihat Purbasari sama calon-calon. Nah, lutung di bawah. Purbararang kacida kesel jeung hariwang tahta bakal direbut. Purbararang jeung Raden Indrajaya seri ningali calon pamajikan Purbasari. Tangan Purbasari ka istana disambut bagja keur kabehan keluarga kerajaan. Iwal Purbararang sareng Indrajaya, Purbararang sieun kadudukan salaku ratu. Kageser ke hadirna Purbasari. Manehna ngabujuk ayahna keur ngadakeun sayembara. Bapak, Nada ngabantang mun Purbasari dinobatkeun jadi ratu supaya ajang kabeh leuwih hade ngayangkeun sayembara. Anu menang boga hak menang tata kerajaan, sedangkan anu eleh dihukum panjung. Prabu ngabulkeun pamenta Purbararang. Poena Purbasari jeung Purbararang bakal ngumpul di pikarangan karaton kakuatan gaib lutung kasarung. Mawa bidadari pikeun mantuan Purbasari masak tanpa aya sahana. Kompetisi kaduanya eta perang pikeun panjang rambut kuno rara sareng langsung nyambut sanggulna. Rambutna anu endah ngamalir ka anak sapi. Heh, awas Purbasari, digandeng ieu mah pasti menang. Purbasari ngarasa teu aman sabab buukna ngan nepi ka tongguna. Manehna ngagero para bidadari pikeun ngabangetkeun rambut Purbasari tanpa radu Purbasari ngalepaskeun sanggulna. Sadayana anu sumping sareng ngahadiran ngaku Indrajaya Purbasari kalancikan sareng kagagahan dina ngawahnakeun cilutung salaku calon salakina. Ieu can salaki abdi. Purbararang jeung Indrajaya seri ningali Purbasari ngawahnakeun lutung kasarung salaku calon salaki Purbasari. Purbasari, teu aya nu leuwih core ti lutung. Lutung kasarung pundung jeung ambek nyuhunkeun pidua ka Gusti Nu Maha Suci supados maparin deui wujudna kana kaayaan aslina. Duh Gusti, mugi abdi balikna kana wujud manusia abdi. Sakedapan lutung kasarung jadi guri minda anu kagagahan jeung kagahana ngeleuweuheun Indrajaya. Purbasari menang sayembara ieu salaku juara sayembara Purbasari boga hak pikeun nempatan tahta kerajaan. Sedangkan Purbararang jeung Indrajaya kudu dipancung nurutkeun kasapukan. Akhirna Purbasari lantaran salaku ratu marentah kalawan adil tu wijaksana sangkan rakyatna hirup makmur jeung tentram. Maybe I like this roller coaster. Maybe it keeps me high. Maybe the speed it brings me closer. I could sparkle up your eye. Hurt me and tell me you're mine. I don't know why, but I like it. Scary, my God, you're divine. Dua-duana boga nasib anu sarua. Dua-duana dialungkeun ka leuweung Purbasari jeung lutung kacida. Gak langsung ke sana. Oh, sorry. Aku macam bangsa ni dia tak nampak aku ke babi? Ha kan? Aku macam Mati. Prabu Tapa Agung rewas ningali putrina geus cager tur gelis deui. Si Dandinya kelihatan. Ya dari sini